Mankoba ke-50 hiji nyaeta nyarioskeun wasiatna Said Abdul Qadir ka putrana. Anjeunna parantos wasiat ka putrana anu jenenganana nyaeta Abdur Razzaq kalawan pirang-pirang wasiat. Sapalina nyaeta, anak mama, maneh kudu banget sieun ku Allah jeung kudu taat ka Allah jeung kudu nyekel kana syara'. Jeung kudu ngaraksa kana bates-batesna syara, jeung kudu alus hate, jeung kudu barahan tangan, jeung kudu daek tinulung kana kahadean, jeung ulah bedegong kudu wayahna kana pilara jeung kudu ngahampura kana kasalahan batur, jeung kudu nyaah ka fakir miskin, jeung kudu ngaraksa kana kahormatan guru-guru, jeung kudu alus rerejeungan jeung batur, jeung kudu daek kana sehat kanu gede jeung kanu leutik, jeung ulah daek papaduan anging dina perkara agama, jeung kudu nyaho ari hakikatna fakir eta butuh ka bangsa maneh, ari hakikatna sugih eta henteu butuh ka bangsa maneh, jeung kudu nyaho ari tasawuf eta tingkahna jalma anu henteu loba omong, jeung upami nenjo jalma fakir ulah dimimitian kalawan ilmu sabab mata kelingas, sabalikna kudu dimimitian kalawan kanyaah sabab mantak lindeg, jeung kudu nyaho maneh satemeuna tasawuf eta diadegkeun kana 8 perkara. Nyaeta anu kahiji barahan atau berehan, anu kadua ridho, anu katilu nyaeta sabar, anu kaopat isyarah, anu kalima ngumbara, anu kagenep nyaeta make papakean bangsa bulu, tuluy leuleungan. Nyaeta anu katujuh leuleungan, anu kadalapan nyaeta fakir. Ari barahan eta dipaparinkeun ka Nabi Ibrahim alaihissalam, ari ridho ka Nabi Ishaq alaihissalam, ari sabar ka Nabi Ayub alaihissalam, ari isyarah ka Nabi Zakaria alaihissalam, ari ngumbara ka Nabi Yusuf alaihissalam, ari make bangsa bulu ka Nabi Yahya alaihissalam, ari leuleungan ka Nabi Isa alaihissalam, ari fakir nyaeta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jeung kudu tembongkeun ku maneh kagagahan kaberanian maneh upama rerejeungan jeung anu beunghar, jeung kudu rendah upama rerejeungan jeung fakir, jeung maneh kudu ikhlas jeung kudu langgeng nenjo ka Allah.